Ada ayam jago kemana nya? Hah? Naon Karek datang ambek-ambek bae. Besar lah. Sarewet tuh lah. Ayam kuat kakalabur gitu teh. Kumaha tengah jagaan ayam teh? Duka tadi mah aya keneh. Liar ya. Jabah ayam jago nu batur gerak. Kumaha orang tarik gantiana. Tong pusing-pusing Panan tadi teh kuning terus dipasihan alamat rumah. Kunaha dipasihan alamat? Jika ayu ting-ting wae. Ya ulah hariwang atuh panan ari aya alamat mah pasti balik deui. Alamat tak wali ieu mah dasar salaki minta daging hayam dewek digoreng. Pusing ieu mah. Kemana mana? Orang rek pom bensin, rek ngisi bensin, euy. Tadi orang ti belah ditu. Loba polisi. Mana rek naon ka ditu? Hah? Loba polisi. Aduh, bahaya meureun. Waduh, nyokot helm jeung STNK heula, euy. Ari tadi mana? Kunaon balik deui buru-buru teh? Aneh aya polisi, jadi orang teh balik deui. Nyokot helm jeung STNK. Ngayu atuh, aing nu ka hareup. Geus yuk. Polisi teh. Oh, polisi naon? Polisi. Ada polisi tak? Gini tak. Goblok teh. Ieu mah lain polisi hirup ieu mah, polisi tidur. Nya maneh? Ancan anggus ngomong, padu suruntul bae minyak. Balik deui. Boteng namanya nyeri pisan. Aduh, lapar. Mana udahareun deh. Ampun. Bah, itu si Ego kunaon, Bah? Wah, jika nama curik nu tadi nuturkeun. Wah, bahaya. Ayo ditempo. Ayo, kena bising akan beling. Power, ayo. Iko, mana kunaon Iko? Aduh, aing mah. Aduh, aing lapar. Wah, bener. Jika nama kasurupan mau nu tadi. Wah, iya mah. Wah, baca smek. Jika nama kesurupan bambuk tai tadi meureun ka kasehan teh. Aduh, mau bahaya hari kitu mah. Fisik mudahkeun cubluk. Bener. Ayo ka diwanaskeun. Acakan di netralisin baca smek. Iya, heeh. Aing lapar. Buru tengankeun dehareun. Lamun ti dalahar maneh ku aing. Aduh, ieu budak beki parah kieu. Ngacakan bang neankeun menyanam baca smek. Beleguk sia. Apaan aing dukuna? Mana teh asisten? Ayo, hilap. Budak teh. Jadi urang nu meserna. Heeh, ditu tengenkeun. Heeh. Goblok maneh. Menyan yang dibere menyan. Emang aing na jurig. Terus hayang naon ari maneh? Pan maneh teh kasurupan mau. Aing hayang pecel hayam. Sambelna digoreng kalada. Ejeng akolna kol atah. Nyah, dengekeun tah. Nah. Yuk baca smek. Burukeun.
Iya bisi, mana kumat baru udah kedua lapar Wah, udah. goblok, iya mah lapar dan kesurupan. Aduh, nyeri buntu, kuat. Pak, kenal teh pipi. Bapak dekar nyeri huntu, nges nyaho tah. Di koyoan, nyeri huntu. Nanya ari mana tos di mana? Bapak kerbogakan nyeri mana kalau ulin. Aduh. Kopdar, biasa anak BMX. Yo. Memang kalau nyeri huntu deh. Kaget-kagetin. Pak, Kurang ajar mana? Bapak keur nyeri huntu. Aduh. Pak, uang ganti HP sih. Tadi Ganti tes kopdar. Batur mah aralu sampai teh. Pangmulikeun sih. Hayang HP iya, Pak. Samsul A50. Aduh, Ada gagal sih. cecing bapak keur nyeri huntu. Ada mana? Bapak Oh, nyeri iya, mana kalau bapak ngomong sih, alah, poho, ieu teh, peci pusaka, undang puasa ti buyut warem, 7 poe 7 peuting urang teu dahar, teu nginum, teu balik, karangda we urang teh, aduh, bener ieu mah, pingsan ieu 7 poe 7 peuting budak, aduh. Iya menang-menang kaget. Lumayan rezeki mana teh. Bisa kayak boga kahayang sok. Duh, kebeneran orang hayang HP. Ingin pintu asli. Geus menang bantuan. Di alam gaib beda. Sok coba dicek duit KB. Bener, Pak. Yang geus ya, aing ini teh nya. Atur nuhun. Alhamdulillah rezeki teh ka mananya ninjang hayang meuli HP. Aya kabeuli keneh hayang HP anu jiga si Tatang teh kamerana 10 ujung kartuna bisa asup 5. Kela naon deui nya hayang meuli motor. Aya keneh kabeuli masih loba. Kari naon deui? Hayang meuli naon deui ya Allah. Tangcut. Alhamdulillah. Tong dawa-dawa aing pusing mikirna. Kek. Eta budak weureuh nang sare 7 poe 7 peuting. Ayo ketemu keur Gundam. Waduh, budak teh bener. Kudu diudangkeun ieu bisa stres. Angkat ku aing balena. Hayo sia udang sia. Liar sia mah. Sare 7 poe kalau ke Gundam, awas mana gelo. Aing boga bapak tegelan. Edan.